kejar kamu diberi hujan kieu nya sakapun masuk inget ke tukang cilok, tukang bakso, tukang cuangki. Jadi tukang bubur naik haji nya. Serba sate aja nih jelema mah nya. Sum halodo hayang hujan. Sum hujan hayang halodo. Sum kawin riweuh hayang kawin. Ieu geura sum cerai ya. Riweuh hayang geura idah hayang bubur kawin nya. Aduh, kudu kumaha kieu itu euy. Terlalu Nah, Seron, pakai kumpul itu segala. Wah, nyata berada segera rambut we teh. Oh, nyata aduh, sumujan mah balalu trek di dieureun Bukulah karek udang sare teh lieur. Karek-arek ngopi ge gitu. Ke Surabaya, arek kitu mah can ngopi-ngopi aja. Asa hirup we di kopian. Lah, beki we atuh. Aduh, lain ya asa can kumpul mutan dingin sakali mah. Duh, itu si eta. Yakin naik dibeakeun ya? Moal sakali deui lah. Lagi mah lagi kumpul nanon kopi di dinya teh padahal. Sama cicing serangan we aing mah nanon kopi teh. Terus eta kopi rahatur saha? Kurang tadi berang dan terjadi diinum budak pasti tempuh atau budak katakan terjadi di inum oge. Haji parah siap pantesan atuh asa asin gimana gitu. Terus eta naon aya nu genyal-genyalan kitu geuning? Sama lain Leo balik kerong aing. Haji suwe sia. Kalau kenain lah biarkan teh kagok lah. Korea mah ingat sok jadi matak. Ya pasti jadi mata kan tuh. Matak naon sih teh? Mata ulah nginum kopi batur supaya Suwe siap geus urang pindah belah ditu. Ayo ah. Setariris belah di mana? Kamu mati deh. Kedua kuliah si Imran yang lain. Bisa. Aduh, si Tori kemana nya? Can ka dieu itu. Arek tadi mencenah arek ka dieu jadi sampeur kurang teh. Saeuy di mana tadi? Aya bapana, aya indungna, aya anjing si Tori. Teh sia ulah kitu pamali. Naon ari sia make pamali? Dia nyebut naon? Ulah kitu pamali kasar si eta mah. Terus salah urang di mana? Tadi cenah aya bapana, aya indungna, terus Aya anjing si Tori. Kasar kebetulan oge si eta mah. Ari yang kasar naon asa lieur aing. Aya naon euy sararieuh deui kan. Secara tanggil mana? Ayo si mentang pura. Mentang pura naon sih teh? Naonnya mentang pura euy? Lain aya di imah maneh tadi aya saha? Aya bapak, indung, aing, usah saha deui dah. Tuh kasar pan si eta mah ulah kitu pamali. Di aing kasar naon? Tadi di Masjid Torik teh aya bapakna, aya indungna, terus Aya anjing si Tori kasar naon coba aing. Lieur aing. Anjing, anjing mah tuh lah disebutkan segala. Pan tadi si Imron nanya di mana esa wae. tapi maneh mah make anjing kitu sagala teu sopan ieu. Lain teu sopan atuh si teh da emang benar. Tadi di mana aya bapana jeung indungna di jero. Si Tori jeung anjingna di luar. Anjing mah ulah disebut atuh. Salah si eta mah. Geus lah. Lain mon, tadi SMS aing kunaon teh dibalas. Naon si SMS? Iya, siapa SMS? Wah. Lain pulsa anu HP-na kade eueuh. Geus aing di pulsaan tadi ke ka counter. Bari arek nipu aing ka counter. Duh, itu tuh tipu. Tipu naon sih teh? Tadi aing ka counter gede ning aya komputeran. Aing teh yang nyaho eta komputer bisa ditipu teh ku aing. Terus kumaha? Bisa apa henteu? Bisa. Pan aing tadi meuli pulsa, si tukang konter teh minta nomor ke aing teh. Ku aing teh bere we nomor batur, ku aing ditipu. Terus mana kumaha geus kitu? Tah, ku aing teh dibayar, aing buru-buru we balik. Terus pulsana aya? Coba tempok sia. Teuing tah, keula coba. Tepuk aing.
Gening can abusnya. Tadi mana beli pulsa mikir nomor batur. Ya si pulsa naik kan nomor batur belegu. Anjing oh geunya aing nu katipu euy.